naik SD, dan SD TK riweuh kudu diatur dijemput naik SD. Geus SD SMP can jajanan can itu. Gede we budak teh hayang kawin riweuh deui. Nya belegug we. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qinai fakri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saderek-saderek sadayana anu kalintang dipi hormat, wabil khusus para habaib, para dzurriyyah na baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidz, sepuh-sepuh sadayana. Alhamdulillah, puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, urang sadayana ditakdir ku Allah sasarengan ngariung dina acara nu luar biasa, dina acara ngagungkeun ngamuliakeun ka kakasih Allah, junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana engke di mana maut di akhirat sing disarengkeun ku Allah sareng Kangjeng Nabi di surgana Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulu-dulu sadayana alhamdulillahnya tadi ngadangu parantos kadangu ku urang pangresa jengan ngadugikeun nasihat ka urang sadayana. Oge abdi ngadangu wartos di panitia, alhamdulillah pangresa Buya Anom, alhamdulillah parantosnya ngadugikeun nasihat ka urang sadayana. Jadi kieu dulur sadayana rupa-rupa apa jenis jelema teh, rupa-rupa. Dan supaya gampang orang bagi dua we. Jenis jelema teh aya kafir, hatina kafir teh anu teu percaya ka Gusti Allah. Aya mukmin, mukmin teh anu percaya ka Gusti Allah. Nah, jenisnya supaya gampang. Ka jelema mukmin teh kita dibagi deui, jelema nu iman teh. Aya anu tasdik, aya anu bener-bener ngabenerkeun ku hatena. Aya anu teu pati ngabenerkeun ku hatena. Hartina kapercayaan teh ngan saukur aya dina otakna henteu nepi kana hatena. Aja lamun nyaritakeun ilmu mah luar biasa panjangna. Atak cek Imam Ghazali sakabeh jelema di alam dunia teh neangan kariweuh. Mak cek Imam Ghazali mah sakabeh jelema di alam dunia teh neangan kariweuh. Pan aya parawan ya Kang, santai ya, kalem, der hayang kawin. Nya, kawin deh pan hayang, geus kawin kumaha? Riuh. Nya kitu pan jelema teh, hayang riuh jadi we reuneuh gitu. Jadi we nyusuan gitu. Berarti hayang kawin teh hayang riuh. Nya, orang keur cicing ngopi lapar, hayang dahar, der hayang dahar. Jadi we kudu masak, kudu ngagoreng nog, kudu ngahurungkeun gas. Gasna teh eueuh kudu meuli heula. Nya berarti hayang riuh. Ya bener teh. Ya budak ngora teh ngalalangur, ngahulang ngeunah pan ngangur. Dar hayang gawe atuh riuh. Ya. Ye maksudna pan ngaji nu nyaan mah pan geus tadi ku ajengan geus ku Buya Anom. Nges, jadi ayeuna mah ngajina rada relaxating supaya paham ngajin. Kadang-kadang tegang mama jadi henteu ngarti ngaji lamun tegang. Kadang teu saterusna. Tak ieu mah rada santai ngajina supaya rada paham. Jadi dipikir ku abdi pas abdi mutalaah asa heueuh nya jelema teh. Jadi jelema saalam dunia teh neangan kariweuh. Sok ayeuna tukang sound system mah da lieur teh lamun eueuh nu ngonang. Lamun eueuh nu manggil, susah teh. Di titah we aya we nu manggil komo acarana di dieu mah da masalah mangulan itu da asup mobil mah. Di mana mangulan sound system itu berarti riweuh kitu.
riweuh masang-masang kabel dan sebagainya. Jadi kabeh jelema teh hayang riweuh jeung kabeh jelema teh neangan kariweuh. Tah mata kudu make nabi teh mah ieu sararea. Di mana urang hirup make nabi ya hirupna. Si riweuh teh moal karasa riweuh, si capek teh moal karasa capek. Lamun make nabi. Siga nu beunghar mah kurang sarege jongjon we. Pengusaha teh riweuh mang. Ceuk sa pengusaha teh riweuh. Tapi si eta tara ngarasa riweuh. Pengusaha teh kalem we, kurang sare oge. Kalau ka multivitamin, kalau ka diimpus supaya tetap mobile gitu kan. Tetap bisa bisnis, bisa usaha gitu. Nah maki gitu sabab si pengusaha boga tujuan. Naon tujuanna? Duit. Tujuanna duit. Da eueuh duitan mah moal daekeun usaha moal. Da eueuh pengusaha nu eueuh duitan daek usaha moal aya moal. Dagang eueuh batian pasti moal daek. Gawe teu diburuhan pasti moal daek. Bisnis eueuh untungan pasti moal. Nah kitu sararea berarti boga tujuan. Naon tujuanna teh? Duit. Kita mata di mana jelema boga tujuan, hujan moal karasa tiris, panas moal karasa panas. Siga lalaki nu kaedanan ku awewe. Yang seuri hardanya di dia pernah jatuh cinta pernah ngalaman. Abdi teh nanya awewe lalaki, gitu. Hak lalaki nu jatuh cintanya, mun ya aya nu ngalaman, dah jauh ge di udang. Abdi doraka ngadongengkeun batur ngadongengkeun sorangan. Abdi baheula basa rek kawin ka pamajikan. Nu ayeuna lain nu baheula kawin. Basa rek kawin ka pamajikan, geus ngalamar urang teh ngalamar bulan Syawal teh ngalamar. Ngan cekolot teh kewe rayagung. Kawin teh cekolot teh raya. Urang hayang kawin teh Syawal, hayang riweuh teh aja. Hayang kawin teh Sawal, iya kalakah ku kolot titah raya aing amak aya teh gitu, bingung ongkoh gitu. Geus hayang ti Sawal ditahan kudu raya tahun 2000 kawin teh ce. Pancan usum handphone atuh. Can usum aya ge Nokia da jarang atuh nu bogana tahun 2000 mah. Beda jeung zaman ayeuna can usum WhatsApp. Jadi lamun nelepon teh kawartel baheula. Ingat bener barudak baheula mah. Ingat kawartel. Eta da 50.000 teh karasa. Ngobrol we. Gitu. Ngobrol gitu dalam rangka ada kawin teh persiapan dan sebagainya. 50.000 teh teu karasa. Ingat wae. Gitu. Hujan-hujan ge datang. Naon siapa boga tujuan. Naon tujuanna? Heuh eta pamajikan. Calon pama. Tak mata lamun jelema teu boga tujuan ya pasti lieur. Lamun cik urang dia teh sararea abdi mah boga tujuan Kang Haji. Naon tujuan? Hayang beunghar, oke. Berarti geus eureun ngan saukur di dunia. Hayang naon? Hayang sukses, geus berarti ukuranna sukses. Hayang naon ieu umpamana hayang mobil, berarti ukuranna mobil. Ta eta mapan tadi di judulan jelema teh dua jenis, aya jelema kafir, aya jelema mukmin kan. Ayo orang teh jelema iman apa jelema kafir? Orang teh jelema iman, berarti lamun jelema iman mah nyaho aya hirup sanggeus hirup ayeuna di alam dunia, nyata hirup di alam akhirat. Tah maksud abdi mah di mana urang boga tujuan, hirup teh moal karasa capek, moal karasa riweuh. Gitu. Da eueuh deui tujuan urang teh sabenerna mah kuduna nyata kabagjaan kuduna gitu. Kuduna teh kitu, kuduna teh. Tak urang mah sok poho wae ka akhirat. Sok poho wae. Ceuk saha boga budak senang. Ceuk saha coba. Ngajuruna ge geus rek paeh pan awewe teh. Pamajikan urang lamun ngajuru mang setengah hirup setengah maut. Urang bapana ge deg-degan sieun inungna maut atawa budakna. Da lalaki nu waras mah pamajikan ngajuru teh deg-degan atuh. Anjir aing sieun pae pamajikan gitu. Atawa budak sieun Pak deg-degan teh. Ceuk saha boga anak ngeunah. Riweuh ieu boga anak.
Ti mimiti nyusuan ce kan ngais tengah peuting komo orok mah kudu ngais ceurik pan biasa orok mah beurang sare peuting ceurik gitu ban naik SD dan SD TK riweuh kudu diatur dijemput naik SD geus SD SMP can jajana can itu gede we budak teh hayang kawin riweuh deui nya belegug ban enggak maksud urang mah kieu lamun aya jelema nu bahagia berbangga boga budak ai mana gering teh da boga budak teh lieur eta teh hiji coba lamun 12 kumaha nya lamun urang teu boga tujuan maksudna kieu lamun urang teu boga tujuan akhirat coba capek heueuh ganjaran teu boga da lamun dipikir mah maksudnya ieu teh ngajak ka sararea cing atuh rada cerdas hirup teh ulah mikir teh dahar sare itu pan geus dahar sare deui geus sare dahar haban we di dinya ganti handphone ganti tiung ganti kacamata asal ariweuh itu pan da anger nu geulis mah ceuk meusing kacamatana soek oge songhek geulis ai mah nu gote mah dipuih-puih ge anger gote abdi kamari dongengna lucu kamari aya tukang optik ka imah pan abdi rada-rada plus ya cek tukang optik teh ieu cinta pangarsa cobaan duh cenah kirang sae nu ieu kirang sae nu ieu lieur teh urang eta aya setengah jam ya kurang sae ieu kurang aya cek urang teh mang da aing mah teu kasep atuh anger we make kaca model kumaha ge anger mah jadi kasep da sidik aslina ge teu kasep kapan teu mancung urang mah beda jeung Habib aya Habib memancung pan matak make kacamata songheng oge kasep we kitu maksudna kudu ngarti nu gote mah gote kumaha ge paham kan tah maksudnya kudu rada cerdas jadi urang teh hirup balik deui nya hirup capek hirup stres teu boga tujuan tah di mana teu boga tujuan kita lamun mau teh nya geus cilaka sabab teu boga tujuan siga kieu ceuk ya abdi boga nu sok ngaji orang Jawa nu sok ngaji mau dibejakeun ngaranna masih mbak we da ngaranna da disebutkeun mah gibah atuh orang Jawa ngaranna si mbak urang ngomongna si mbak ngontrak imahna teh Kang leutik da urang nganyang ka imahna sederhana baju nanti biasa daster orang Jawa mah daster gelas bukan mah biasa ngan ngadenge ti batur ya si mbak teh getol usahana teh loba duitna ngadenge ti batur jadi gawe pabrik bari dagang baju dagang naon kitu ngidit-ngiditkeun dagang ke beres di pabrik balik dagang deui dagang dahareun wah daekan jeung salakina ku urang ditanya mbak kenapa nggak pengen beli rumah sih enggak cenah pangresa terus ganti motor atau yang bagus kurang ada butut motornya gitu enggak cenah kenapa mbak begitu dah saya mah pangresa cenah uangnya dikejawain terus saya bikin rumahnya di Jawa alhamdulillah di Jawa mah rumah saya bagus cenah pangresa 2 tingkat oh gitu saha nu ngurus mbak ada cenah ponakan adik-adik di sana cukuran terus dibeliin apa lagi saya investasi beli sawah bu itu pangarsa terus beli bebek cek manehna teh dirawat sama saudara saya nanti rencananya saya kalau udah 45 50 saya mau ke Jawa jadi masa tua di Jawa cek si mbak teh cek urang alus oge pikiranna alus oge pikiran hatina mainna dek menjalani masa tua teh di Jawa nabung imah nabung sawah nabung meri bebek meri teh gitu mah meri teh be geus dongeng si mbak mah simpen dongeng si mbak mah simpen ai urang dek nanya sahare geus nabung naon di akhirat sing jawab ieu sahare geus nabung naon di akhirat dek ka mana urang balik neng mak ce kang balik terakhirnya dek ka mana dek ka akhirat nanya geus nabung naon di akhirat yo kan dipuihkeun kadinya mana da lieur pan urang bener eta si mbak teh bener
melaan hirup sangsara di lemur sawah, melaan hirup sangsara di Bandung gitu, melaan hirup sangsara, ngontrak saayana, dahar saayana, bari capek digawe, duitna ditabungkeun ke masa tua di Jawa. Atuh da urang mah pan lain jelema kafir, urang mah jelema iman. Coba mikirna bisa teu nabungkeun duit di surga. Keun we di dunia mah teu kudu gede teuing, imah mah da moal dibawa maut. Mobil teu kudu alus teuing, da moal dibawa maut. Motor teu kudu nu alus teuing, da moal dibawa maut kitu pan. Cing atuh di surga nabungna di akhirat. Pan meureun kuduna mah nepi ka dinya mah. Matak si mbak nu tadi teh telebar kang ngirim duit itu ratusan juta, puluhan juta. Dan nyeun imah di ditu kersa keur manehna. Pan urang mah teu pernah boga rasa lamun nyumang di jalan Allah atau ke akhirat bahwa eta teh keur urang kasampeur perasa eta eueuh. Matak jadina kopet. Nya jadina pasti da ngarasana keur batur. Nah, kopet sararea ada jelema nu teu boga pikiran kasampeur deui mah pasti kopet. Nah, rada cerdas manehna mulai paham kan? Ah, maksud abdi teh urang teh da ceripuh ce hirup teh. Dek jadi ajengan ripuh, dek jadi pengusaha ripuh, boga anak ripuh, teu boga anak ripuh. Pangangguran ge ripuh. Jadi jomblo ripuh sarua. Nu kawin wae oge ripuh kabeh jelema teh rariweuh jeung raripuh. Matak lamun teu boga tujuan urang cilaka dua kali. Di dunia cilaka, di akhirat cilaka. Tah maksudna tah hirup teh pan kudu boga tujuan. Tah nu ngajarkeun urang boga tujuan teh eueuh deui kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak kudu make nabi hirup teh teu bisa teu make nabi mah. Lamun jelema teu make nabi moal bisa. Matak nabi ngajarkeun innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya ila ma hajara ilaih. Cek Imam Syafi'i mah hampir setengahna aturan main dina agama urang teh hadis innamal a'malu binniyat. Mun teu salah kitu. Hatina tujuan. Matak lamun jelema boga tujuan moal ngarasa ripuh. Muludan ya, pan muludan teh nyewa sono, make banner masak ce. Dalam mun teu make tujuan mah berat. Nanaonan duit dipake muludan, mending pake meuli motor. Nya. Nanaonan duit dipake muludan, mending pake meuli handphone. Ngan kusabab boga tujuan, naon tujuanana? Karidhoan Allah, karidhoan Kangjeng Nabi, kabagjaan akhirat. Matak telebar duit dikaluarkeun keur pake mulu. Kitu maksudna. Tah itu ulah muludan unggul jeung ulah setahun sekali, barahanana ulah muludan unggul. Pan aya jelema nu barahana teh muludan unggul mah. Jadi muludan nyumbang itu. Ngos kawe nu moal setahun deui nyumbang teh. Sedekahna teh setahun sekali atawa muludan ngaraji kabeh halala di nutara ge. Beres muludan tara ngajina teh kawe nu moal muludan deui. Apan teu balik nu kitu teh. Nu kitu teh teu balik. Mentak sararea wayahna kudu make nabi, kudu cinta ka Kangjeng Nabi. Nah, sabab Nabi ngajamin lamun urang cinta ka Nabi pasti orang bakal bahagia dunia, bahagia akhirat. Pasti teu make meureun. Lamun cinta, tapi nu bener lain cicintaan. Lain cicintaan tapi nu bener dina hate cinta siga urang baheula bobogohan teh. Inget wae kabayang, wae hayang pangi, hayang nelepon kitu cinta teh. Inget wae maca shalawat kitu ban. Inget wae ka Nabi teh duh hayang pangi sono ka Nabi kitu. Tah teh kudu nepi rasa eta teh. Da cinta mah rasa lain letah. Cinta mah lain otak rasa. Lain ieu cinta mah tapi ieu. Rasa teh beunangna teh ku rasa deui. Ya rasa mah moal beunang ku pikiran, rasa mah beunangna ku rasa deui. Dirasakeun kanyaah. Contoh kieu urang dibere nyaho. Aya jelema Kang ku pamajikanna di kaulaan dipang masakeun.
dipangnyeuseuhankeun gitu kan, minangkana mah sare dipangeukepankeun. Aya lalaki nu kitu di dieu aya nu kitu aya kan ku pamajikan kan panona nempo ceulina ngadengi tapi kadang-kadang si lalaki eta mikiran keneh awewe nu lain, mikiran tatangga aya padahal kurang kumaha salakin eta pamajikanana bela jeung nyaah. Nah, naon maksudnya tenepi ka dieu kan. Nepna ka dieu jeung ka dieu, katempo masak, katempo nyeuseuh, katempo ngeukepan. Teu nepi ka dieu. Tapi lamun lalaki nu nepi ka dieu, Gusti, pamajikan urang mang masakeun. Pamajikan urang mang nyeusehankeun. Pamajikan urang mang ngreuneuhkeun. Nya bener teu? Nepi mang kana rasa, di mana nepi kana rasa jol nyaah teh ka pamajikan. Aya nyaah. Matak di mana bijil nyaah. Naon sabab manehna meyakini kabeh nu dibikeun ka pamajikan balik deui ka manehna. Pertanyaan abdi, apakah ada keyakinan anu ku urang dibikeun di jalan Allah kabeh balik ke urang? Karena itu pertanyaan. Tak jarang jelema lamun di jalan Allah mah ngarasakeun urang. Mata ka masjid mah saeutik we. Mata kana muludan mah 20.000 we. Ya. Lamun di dieu udunan muludan rata-rata 20.000-an. 25 jarang nu 200, 2 juta mah gede teuing. Jarang kan. Apal da sok nyaho pan sok ngarobrol panitia gitu kan. Nah, cenah make jeung pala lain, apa lain keur urang eta mah keur batur. Dalam keur urang mah moal lebah. Tapi kesadaran-kesadaran anu kudu dibangun dina diri urang. Da sehebat apapun jelema ceuk Kang maot Kang. Maot eueuh nu teu maot eueuh. Ceuk saha jelema moal maot? Ceuk saha teangan jeung datana saha nu jelema nu teu maot? Kabeh ge maot. Nu geulis maot, nu goreng patut maot. Nu beunghar maot, nu kokoro maot, kabeh ge maot. Da ayeuna mah kabeh ge ujian. Darul bala kan dunia. Darul bala teh negeri ujian. Diuji ku Allah teh lulus surga, teu lulus payahna neraka kitu. Kabeh ge lamun deuk dipikir mah dunia teh ujian. Lamun deuk dipikir. Lamun deuk dipikir mah kabeh ge dunia teh latihan. Latihan hirup. Lamun deuk dipikir. Mata lamun urang boga tujuan akhirat, tujuan kebahagiaan akhirat, karidhoan Allah, karidhoan Kangjeng Nabi, capek moal karasa capek. Ripuh moal karasa ripuh, tenang we. Kamari ceuk abdi pamajikan ngomong. Lain kamari tadi kamari mah bohong tadi. Itu cek pamajikan teh, ka mana ayeuna onangan? Ka Bacip. Mana Bacip teh? Babakan Ciparai cik. Terus ke mana? Sok nanyakeun pamajikan. Terus ke teuing leuwih panjang gang loa-loa kitu cik urang. Itu. Eta gitu. Eta pokona mah. Terus ke mana deui cik pokona? Ka Mahmud cik urang. Terus ke mana deui? Ka Nganjuk. Aya waktu keur ema ira pamajikanna ngaranna ema. Aya waktu keur ema iraha kewe di surga. Gitu cik urang gitu. Aslina urang mah teu ngabohong. Bisi ngabohong jeung tanyakeun ka Cibogo. Kayak di surga emang jeung asalilana moal ka mana-mana. Gitu Pak. Kumaha pamajikan urang? Seuri. Nyajuk sing salamet. Kitu dong. Angeus urang. Kitu tara riweuh-riweuh jeung pamajikan. Pamajikan urang mang pernah baheula hayang emas siga batur. Pan loba di kidul mah ke emasnya sekali tah. Oh, emas loba kan? Hoda awewe pamajikan urang ge sarua. Sarua awewe hayangeun emas. Cek pamajikan teh naon? Batur mah emas na ge. Terus kumaha? Emah hayang make emas, montong gitu mah. Nah ulah maneh mah pamajikan kiai urang. Nah kumaha kitu? Ulah doraka kitu lain doraka ieu. Pamajikan kiai masuk diturutan batur. Tuh istri pangarsa ge. Tuh leuheung nu beunghar nu nurutanna teh. Coba nu kokoro kan watir atuh.
Makanya nu ngaji mama lolobana teh nu kokoro. Teh jeung seuri dah heueuh. Dan nu beunghar mah teu kaburu ngaji ai mah. Jelema nu loba duit mang hese moal kaburu ngaji, dagang, persiapan, ngepek barang, pembukuan, kete rapat, wah riweuh. Wah waktu keur ngaji. Mata umumna nu garatol ngaji mah nu kokoro, nu mah riskin. Ada nu beunghar mah moal ngaji, moal muludan, moal nu beunghar mah riweuh pan isukan ke rapat, atuh kudu sare we. Nya, henteu rapat pan minggu jadwal jalan-jalan jeung keluarga ka Pangandaran, ka mana pan kitu nu beunghar. Matak insyaallah nu di dieu nu halal itu nu mah riskin kabeh. Da eueuh gawe atuh. Eueuh gawe isukan gerek sare atuh naon. Nya. Terus cek urang teh ka pamajikan, kayak maneh mah di surga. Bujeng-bujeng emas sakitu, imahna ge tina emas. Nya kitu heueuh nya sia. Pelku nabi ngabohong. Sing yakin ka nabi. Seuri pamajikan, nya atuh. Teu make emas. Kadieukeun geus lila, meureun ateul hayang. Bebeja, atuh hayang make emas. Paek nu leutik cik aing teh. 2 gram leutik. Bae eta mah syarat pamantes na begitu. Kayak maneh mah di surga cik aing teh emasna. Gitu. Hayang ranyang tina emas ge di surga mah aya. Hayang imah tina emas ge tah eta jadi motivasi abdi Kang. Jeung keluarga teh kitu. Keur tenang. Capek pan maneh mah di ka surga wayahna kudu capek. Ge capek sarua. Kitu ka pamajikan. Ngeunah geura hirupnya siga kitu. Sok sararea ge sarusah eukeur Pak. Hutang gede Hutang gede susah eukeur penyakit pada boga. Coba maneh rek ka mana mun maot coba. Lamun ayeuna teu amal soleh. Gitu. Kan muludan teh itu supaya cinta ka Nabi muludan teh. Supaya Nabi aya dina hate urang gitu Pak. Kumaha teh carana? Mata cik Imam Ghazali mah da moal bisa jelema jatuh cinta ka Nabi, moal bisa ngagungkeun Nabi, moal bisa ngahormat Nabi, lamun teu nyaho kadarna ukuranana Kangjeng Nabi, lamun teu wawuh ka Kangjeng Nabi. Kitu cik Imam Ghazali, moal bisa siga urang ayeuna yang ngariung di dieu. Minangkan datang ka dieu teh presiden urang, ngaranna Prabowo. Umpamana urang sahare teu nyaho beungeut Prabowo teh nu mana? Datang ka dieu kira-kira dihormat moal. Moal teh nyaho. Ku sabab urang nyaho datang ieu Prabowo teh ka dieu umpama ieu mah urang pan ngahormat. Disadiakeun ieu presiden urang kitu. Hararea pan nyaho presiden urang teh Prabowo gitu. Urang pan teu nyaho ka Kangjeng Nabi. Ngan cek beja we cek ajengan. Nabi urang teh Nabi Muhammad dilahirkeunna di Mekah, hijrah ka Madinah ngantunkeun di Madinah. Geus sakitunya nyaho teh. Kumaha agungna Nabi di sisi Allah, kumaha nyaahna Nabi ka umatna, kumaha doana Nabi. Pante apa? Itu terus we kariweuh dina kahirupan. Teu eureun kariweuh teh Pak. Da moal eureun jelema hirup mah moal eureun riweuh. Gitu lapar riweuh hayang dahar. Geus dahar riweuh neangan WC gitu Pak. Nya jelema mah kitu Pak. Eta kan jelema hatina moal eureun kariweuh jelema hirup teh kitu. Jelema hirup teh riweuh beres riweuh ieu ganti riweuh ieu. Beres riweuh ieu ganti riweuh ieu. Matak sok loba jelema dengan anu ngomong. Kawe cenah Pak Ustad ngaos teh upami tos riweuh, upami tos salse. Ceuk urang ai maneh iraha nyalsena. Da hirup mah moal nyalse moal. Da hirup mah tuluy dikurung ku pangabutuh. Hartina kariweuhnya tak sadayana ieu teh urang teh boga acara deui nya jadi lain teh hayang lila ngajina. Nah, sararea. Jadi balik muludan di dieu teh wayahna robah. Nu tadina gede ama kudu gede hampura. Nu tadina mineng nyeri hate wayahna ayeuna mah tong babari nyeri hate. Nu tadina kedul kudu daekan ayeuna mah. Ya. Nu tadina sare wae hudang peuting teh ngadoa salat peuting teh gitu. Jieun tujuan dina hirup urang nu tadi teh.
da urang mereka surga. Da urang mereka jadi ahli surga. Itu maksudnya jieun semangat dina hate. Supaya non supaya daek maca Quran, supaya daek salat, supaya daek ngahampura batur, supaya daek sabar, di mana boga rezeki supaya daek sedekah. Terus dibangun motivasi dina hate. Terus doraka eureunnan. Doraka eureunnan, ngomongkeun batur eureunnan, ngagogoreng salaki ce eureunnan. Ya, eureunnan tah. Itu nempo perkara itu penting eureunnan minangkana mah kabeh nu doraka-doraka lalaunan eureunnan. Saeutik-saeutik jieun motivasi eta. Da urang mah rek ka surga. Urang mah rek jadi ahli surga. Di mana kita anu ngaharewos kana hate dan kana ceuli kana hate. Tempo sia tu batur mah bae ke aing mah di surga. Tempo sia tu batur mah teu urusan ke urang mah di surga. Kitu eta teh jieun motivasi dina hirup teh. Da abdi mah kitu. Lain hatina abdi gumede abdi mah kitu. Gawe teh. Dijieun motivasi teh eta we surga. Bae capek ge asal ka surga we. Bae kitu ripuh ge asal ka surga gitu. Bahkan dihureuyan ku barudak. Ceuk urang aing bae maot ayeuna ge. Ayeuna ye urang maot bae asal ka surga. Lieur hirup di alam dunia. Nya hirup di alam dunia mali sararea pan mung maot karena bingung pan dek ka mana coba lamun maut can pasti Pak can pasti ka surga can pasti ka neraka matak sieun maut dalam mun geus pasti ka surga mah pasti sumanget siga para sahabat Nabi dina nalika perang di jalan Allah pan dijamin ku Nabi syahid dijamin ahli surga. Nah, gitunya ibu-ibu sadayana ya dulur-dulur sadayana. Jadi muludan teh Kangjeng Nabi teh kumaha carana gitu aya dina hate urang nya. Kumaha carana urang jatuh cinta ka Kangjeng Nabi. Baca sejarahna, baca riwayatna, baca keagungan. Da moal beak atuh nyaritakeun keagungan Nabi mah. Gitu beak waktu daripada beak keagunganana. Mata kuayahna gitu meuli bukuna sirah Kangjeng Nabi baca pelajari gitu. Pelajari baik nurutan saha urang lamun lain nurutan Kangjeng Nabi. Gitunya sadayana mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.